Wilujeng enjing pamiarsa tepang deui dina wata enjing ieu sareng abdi Zaskia Hairnisa sareng rerencangan abdi Arya Kurniawan. Dina kesempatan ieu urang bade ngajak anjeun supados ngelangkung kenal sareng hiji tempat anu pinuh ku kaendahan alam sareng sajarah serta gaduh rupa-rupa kagiatan anu tiasa dinikmati ku sadayana anggota keluarga nyaeta Kebun Raya Bogor. Pernahna di pusat kota Bogor, Jawa Barat, Kebun Raya Bogor mangrupikeun salah sahiji kebun raya pangkolotna di dunia. Anu tos aya saprak tahun 1817 kalayan lega sekitar 87 hektar. Kebun raya ieu nyimpen langkung ti 15.000 spesies tutuwuhan anu kawis ti tutuwuhan asli Indonesia serta rupa-rupa tutuwuhan ti sakuliah dunia. Kebun Raya Bogor teu mun saukur endah ku alamna, tapi oge janten tempat pengajaran sareng panalungtikan pikeun para sarjana sareng mahasiswa. Pikeun langkung terang ngeunaan sagala rupa hal anu pikaresepen di Kebun Raya Bogor. Urang parantos nyambung langsung sareng wartawan urang Nabila anu ayana di tempat kejadian. Nabila, kumaha kaayaan di dinya enjing ieu? Hatur nuhun Zaskia, ayeuna simkuring aya di Kebun Raya Bogor. Jeung kaayana di dieu seger pisan. Kebun Raya Bogor mah memang kawentar ku lokasi tutuwuhan anu rupa-rupa. Di dieu para pengunjung tiasa ngerasakan keindahan tantangkalan anu rindang, kembang-kembang anu endah, jeung suasana anu tenang pisan. Cocok pikeun ngelepaskeun capek tina kagiatan sapopoe. Salah sahiji anu paling narik perhatian pengunjung nyaeta Taman Anggrek. Pikeun penjelasan anu langkung jelas bari dihaturkan ku rerencangan simkuring Maulidah di tempat. Hatur nuhun Bila, Taman Anggrek di Kebun Raya Bogor teh memang jadi daya tarik utama pikeun para pengunjung. Di dieu para pengunjung tiasa ngarasakeun kaendahan rupa-rupa anggrek tinu langka nepi ka umum kapanggih di sabagean wewengkon. Taman ieu oge ngayogikeun suasana anu teduh sabab ayana di tengah kebon kalayan loba tangkal ageng anu ngayogikeun teduh. Salian ti eta, para pengunjung oge tiasa ngiringan rupa-rupa anu ngajajar sapertos warsa ngeunaan cara ngarawat anggrek. Di salah sahiji sudut kebun raya, urang tiasa mendakan taman akuatik anu kacida menarikna. Taman ieu gaduh koleksi tutuwuhan cai anu rupa-rupa. Di dieu aya rupa-rupa jenis tutuwuhan cai sapertos lotus, teratai, eceng gondok, sarta tutuwuhan anu langka. Salah sahiji anu paling narik nyaeta ayana kolam ageng kalayan lotus anu warna-warni anu tiasa kapanggih di tengah taman ieu. Wah, pasti kaendahanana teh luar biasanya. Nah, aya ke penjelasan nu leuwih jelas ngeunaan kaendahan alam jeung kaunikan tutuwuhan di taman akuatik ieu. Tangtu Zaskia Arya, Taman Akuatik di Kebun Raya Bogor mah memang didesain pikeun janten habitat bagi rupa-rupa tutuwuhan cai ti rupa-rupa belahan dunia. Misalna, aya koleksi kembang lotus anu asalna ti Asia jeung tutuwuhan cai anu endemik Indonesia. Selain ti eta, koleksi tutuwuhan anu aya di dieu oge dianggo salaku bahan panalitian ilmiah utamana dina widang botani jeung konservasi. Dengan kitu, taman ieu oge ngayogikeun edukasi ka para pengunjung ngeunaan pentingna ekosistem perairan jeung upaya pelestarianna. Hayu urang lihat. Narik pisan, salianti Taman Akuatik Kebun Raya Bogor oge miboga museum anu pinuh ku informasi. Tiasa dijelaskeun langkung rinci ngeunaan Museum Kebun Raya Bogor aja.
Tantu Museum Kebun Raya Bogor teh teu jauh ti Taman Akuatik, serta di dirinya para pengunjung bisa manggihan loba pisan informasi anu pikaresepen ngeunaan dunya tutuwuhan. Museum ieu nyimpen koleksi-koleksi botani anu kacida rupa-rupanya kaasup tutuwuhan anu geus diawetkeun, spesimen-spesimen anu geus langka serta dokumentasi sejarah. Kebun raya ieu timimiti didirikan tahun 1817. Salah sahiji koleksi anu pangpentingna nyaeta herbarium. Nyaeta koleksi spesimen tutuwuhan anu geus dikeringkan sarta disimpen dina kertas pikeun kepentingan panelitian. Nanging di dieu urang teu tiasa nunjukkeun museum ieu langkung jelas deui sebab ayeuna aya renovasi wangun dina museum kitu. Taman obat di Kebun Raya Bogor oge teu kalah pikaresepna Zaskia Arya. Taman ieu dikhususkeun pikeun tutuwuhan-tuwuhan anu miboga khasiat dina dunya kasehatan. Di dinya para pengunjung bisa diajar ngeunaan rupa-rupa tutuwuhan obat anu sering dipake dina ubatan tradisional. Di mimitian ti tutuwuhan anu fungsina pikeun ningkatkeun daya tahan awak nepi ka tutuwuhan anu miboga khasiat pikeun ngatasi rupa-rupa panyakit. Wilujeng siang Bapak, abdi ti liputan abdi hoyong tos nanya. Upami tiasa sabaraha lami anjeun damel di Kebun Raya Bogor? Saya tos damel di Kebun Raya geus 3 tahun. Di tahun 2001. Sareng naon kesan anjeun damel di dieu? Kesana gawe di Kebun Raya teh sangat happy-nya, sangat ceria lah gitu. Terus ari pesana mah jeung generasi budak ngora tolong dirawat jeung dijaga ieu Kebun Raya teh karena ieu teh bangunan bersejarah. Loba sejarahna di dieu. Hatur nuhun Bapak. Sami-sami. Parmios Bu, Mangga jeung Ibu saha? jeung Ibu Nyai. Ibu Nyai, Bu parantos ngacantohan waktos kange nyarios sareng kami bade naros naha Ibu kapireng yohong ka Kebun Raya Bogor. Ka dieu teh arek ngarayaan ulang tahun anak nu 17 tahun 17. HBD. Semoga sehat selalu. Amin. Sudah. Naon deui? Ya Bu, sekian aya dari kami Bu. Atur nuhun ya Bu. Atur nuhun Nabila, Rajan, Saling Maulida. Eta tadi laporan lengkap di Kebun Raya Bogor, tempat anu dengan ukur ngayogikeun kaendahan alam, tapi oge pinuku nilai pangajaran sareng pelestarian lingkungan. Pikeun anjeun sadayana anu hoyong ngarasakeun wisata alam serta diajar ngeunaan keanekaragaman flora Indonesia. Kebun Raya Bogor mangrupikeun pilihan anu pas. Janten mangga ulah ragu pikeun ngararancang kunjungan ke dieu sareng keluarga atanapi rerencangan anjeun sanes ngan ukur bakal nampi pengalaman anu pikaresepeun tapi oge ilmu pangangeureuk anyar anu mangpaat. Hatur nuhun parantos ngantosan laporan kami dinten ieu. Media ieu informasi mangrupakeun kauntungan sareng ngajantenkeun ajeun langkung pikaresep pikeun ngajajah langkung seueur
Dui keindahan alam Indonesia Sampurasun dina warta salajengna. Tetap sehat, tetap semangat, sareng wilujeng ngawisata. Nama kamu siapa? Ini kameramen ya gitu. Halo, jadi kita nih lagi kita ya teh. Gila. Di mana teh? kita ada di mana ini? Rumah Kulon ya. Di beletannya rumah gue ini. Oh. Kita mau. Jadi kita mau ke Kemana? obat. Kemana kita? Taman obat. Taman herbal. Soal dulu bang. Ada bocah plenger namanya dia. Nah di situ tuh dia mau ikut-ikut tuh, mau ikut-ikut dia tuh kan. Aneh Jadi tuh. guys, kita lagi di kebun raya itu kayak anak Citayam banget. Dari Bogor Citayam banget. Iya tuh, sekian banget gitu outfit cek. Padahal biar ringan teh ya, biar muat tapi gede. Sama ge. Ya paham banget Ki ya. Lu nggak tahu apa Ki? Tahu Ki. Anjay. Anak gunung banget. Kita mau istirahat dulu nih. Ini pasukan Senin. Kita mau Meksiko. Meksiko. Kita di Meksiko. Perasaan tadi setar di Tonjong dah. Udah di Meksiko baik. Foto di situ ya. Ibu saha? Yang ibu Nyai. Ibu Nyai. Atuh nuhun Bu. Iya tuh. Ulang. Seum ini kan. Ulang. Oke guys, jadi kita Apa ya Mata? yang di Kevin ke belakang. Balikin lah. Di luar ya? Bukan di luar ya? Iya zoologi. Ki terus itu ya dia. Gimana nih? Estetik ya. Ya Allah. Memang kau bentar. Ini gue sepanjang jalan gue videoin. Halo guys. Halo. Gila, kayak bapak ya. Jamer. Aduh, udah. Wah, lu Ki. Gue harus lihat sini dulu gaul. Bade ngajak anjeun spontan ieu urang bade ngajak anjeun Spesies tutuhan anu kawis ti Terlampung terang ngenaan segala ajen langkung pikaresep pikeun ngajajah langkung seueur dieu deuli deui itu